cerita Ki Hairun Ki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Wanri putra bapana Romli putra Ki Hairun hajat begitu hajat teter ceritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukang imah aya tanggal cau dituar kunyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur cepet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur ya sampai tutupan nganti ke rumah anak kula cek Herun terus beres asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah dari kita bodogol cau gitu-gitu jadi daging Haji Pendi mah daging dikit jadi sagu parah ya nah iyalah namun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah musejen ulah jeung abah cari tanah ka mana ngaranna ka Banjar heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ke Banjar jam setengah 10 8, 9, setengah 10 2 jam setengah ke Banjar teka harti 2 jam setengah can aya tol teka harti kajian hukum hage ulah digerokeun saya abah cenah saya diperkirakeun johor kunaon jam sakitu saya bener bae Masya Allah geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadi kan pada zuhur ngandahar heula terus dahar langsung berangkat ke Jogja diperkirakan tiba ke Jogja teh 7 sampai 8 jam tapi ya datang ka ditu asar nyancang teu kaharti horeng aya wiridanana la ilaha illallahul jalilul akbar guys da ka ditu mah beja direkam kan musia bahaya guys saya bisa hali berkabeh. Nah, dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku Haji Pendik ngobrol ka sumur. Orang kumaha nu macana, ya Allah ya Rabb. Nah iyalah, orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara atuh pasti, nyaritakeun para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti. Belah dia atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam langsung dibaca Quran ini kumaha coba Haji Pendi pernah nurutan nah kayak dekat Banten cenah jalan sumur blas di Banten eueuh dirinya teu muncul kudu aya babacaan da ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.